Cantik Jelita, persembahan dari Anissa Makeup Wedding Gallery. Dan tentunya diiringi oleh para presiden yang Nu pangantenan bungangang geus diistrengan baheula kurang papacangan ayeuna resmi geus Mantap. Assalamualaikum. Neng, ini teh yang nikah siapa namanya, Neng? Siti Wahyuni. Siti Wahyuni sama Ajajang Ajajang. Masya Allah. Ya tadi kampung naon, Neng, itu? Cintanu. Citanu. Doanya, Neng, kanggo pengantin sebagai naon, Neng? Semoga bahagia selalu, diberikan rezeki yang luas. Amin. Amin. Dan anak yang banyak. Amin. Amin. Anak yang banyak. Bersama Neng siapa ini namanya ini? Ini Septiani. Ini satu lagi? Siti Maimunah. Satu lagi? Mutiara Madani. Satu lagi? Masya Allah, cantik-cantik. Nanti ada di dua channel ya, Perbuga channel dan Mangkaning channel ya, Iya, Neng ya. terima Yuk kasih. silakan, Neng. Semoga dilancarkan acaranya, Neng ya. Iya. Yuk kita lanjut melihat lokasi pernikahannya. Mangkaning, Siap, yuk. siap. Assalamualaikum Sobat Perbuga. Kali ini Perbuga berkolaborasi bersama Mang Cek ya. Mangkaning. Mangkaning. Mangkaning ya, yang bermutasi nama menjadi Mangkaning. Ini perjuangan pengantin melewati pematang sawah ya. Ada 300 orang, Mang. Ada 300 orang Masya Allah, ini melewati pematang sawah ini. pematang sawah. Dari mana ini, Mang? Ini dari Dharma Raja. Dharma Raja Iya, Sumedang ya. Iya, Dharma Raja Sumedang. Perjuangan ke Garut ya, Mang ya. Melewati pematang sawah dan jalan yang berliku-liku. Berliku-liku dengan suasana pemandangan alam yang indah. Luar Oh, biasa ini ya, luar sobat ya. biasa, Masya Allah. Tuh. Rombongan nih berjalan kaki. Tuh. Halo Bu, dari Sumedang ke Garut ya Bu ya. Jauh sekali sekali guys. ini. Perjuangan ke sawah ya. Pematang sawah. Sekali asup ke TV asup ke sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mangkaning. Kali ini Mangkaning berkolaborasi dengan Perbuga ya, Ya. meliput suasana pernikahan adat Sunda. Ini rombongan pengantin melewati pematang sawah Ya. di suasana pedesaan yang indah dan permai ya ini sobat ya. Tuh, Kita ada lihat ini ya, pegunungan tuh. pegunungan di sana. Mantap sekali ini. Mantap sekali ya. Tuh. Bawaan pernikahannya juga unik itu. Bawa apa itu tuh? Kak? Itu Mantap. kelihatannya ya Raginang apa? raginang, itu raginang sobat ya. Itu apa itu bed cover. Si tiris. Nah ini Bed lagi cover, ya. bawaan pernikahan di Tuh ada opak, ada raginang, ada naon eta dina dusan. Bagaimana keseruannya? Ayo kita Mang, kita lihat Oke, siap. perjalanannya ya. Berjalan terus. Rombongan pengantin melewati pematang sawah. Bisa berkolaborasi dengan Perbuga. Aduh. Nih sang kreator pernikahan ini di mana, Kang? Garut. Garut aman terkendali ya. Aman Karena terkendali ya. memang tradisi pernikahan di Garut sama di Sumedang itu unik-unik. Ya, alhamdulillah Ya tidak jauh beda ya. Seperti ini. masih terjaga. Kearifan lokal di era modern, tradisi pernikahan yang kompak karena ini yang hadir itu saudara-saudaranya bukan yang lain itu. Iya, saudara-saudaranya ini, tetangganya terdekat, besti-bestinya juga. Tuh, panjang. Tuh pelaminannya juga itu di atas kolam, Mang. Oh, di atas kolam. Wah, unik ini, seru nih, seru. Ini Atas kolam. keren jalan itu.
Ini parkirannya sobat ya. Tuh. Pak. Aduh, sehat Pak? Siap. Ya, siap. Kita ke sana ya sobat ya. Tukang lepek. Apa? Urang sami-sami bakal nyaksen hiji prosesi anu agung, hiji acara anu sakral, hiji acara anu bakal dilakonan kedua insan anu ku urang sadayana bakal ngahiji dina janji suci nyaeta tali pertikahan. Sumangga kanggo petugas kantor urusan agama Bapak Ustadz Aceng Hudori kanggo tiasa calik di kursi akad. Oge salajengna Bapak Wali Nikah Bapak Omay Sarifudin tiasa nyalikan kursi di palih dia Pak. Sagalih sarang Pak Sada acan urang deu anu ibu-ibu, ua-ua, teteh-teteh mangga tiasa dan tim bridesmaid tiasa di aping. Hapunten kanggo Bapak anu aya dina area jalan tiasa Pak sesuai di makanya ke abi diangkat ka dia. Hapunten Bapak petugas. Alhamdulillahnya dililepat alamat ieu teh Ibu. Nuh nya gempeur kacida. Ngapalkeun sabaraha pilih ti tajong ti seureuleuk deg-degan ningal rarai calon. Mayuna kapal itu. Sok kita saksikan bersama-sama. Omay Syarifudin
dan Ibu Hasanah berjalan dengan anggun menggunakan rasukan budaya Sunda, yaitu kebaya dengan siger yang cantik jelita, persembahan dari Anissa Makeup Wedding Gallery, dan tentunya diiringi oleh para tradesmen yang menghantarkan sang cantik jelita menuju singgasana pernikahan. Mantap. Pengantin hilang ya. Pengantin kakak bulan. Nah, lihat. Nah, gadis cantik, cantik. Siti Wahyuni dan Jajang Sulaiman yang hari ini akan melangsungkan pernikahannya, disaksikan oleh seluruh mata yang memandang, disahkan oleh agama dan juga di imammu, calon imammu. Alah siap. Awas Cantik ya. kan? Nah, karena sekarang masih belum sah ya, silakan saling tatap dulu Ini biasa. sejenak bahwa saat ini dengan mengucapkan bismillah dalam hati kalian berdua, silakan ucapkan bismillah bersama-sama. 1, 2, 3. Kami persilakan untuk maju ke kursi akan. Terima kasih untuk special effect yang sangat luar biasa dari Sadia Effect. Dan tentunya kami persilakan kepada Bapak petugas ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ya ayuhal hadirun, calon pengantin pembegat parantosia, calon pengantin istri parantosia. Tinggal kasat ya sanes. Lihat. Aja iya sanes. Iya sanes. Ini tidak lupa. Gini ngalamu hidup maksudnya. Siap. Ya. Akhirnya Bapak Wali, Bapak Omay, Pak asal lagi terang ratus gajah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jajang Sulaiman nikahkeun kaula ka anjeun ka anak kudus kaula Siti Wahyuni kalayan nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Saya terima nikahnya Siti Wahyuni ke putri. Dengan naon ya surah ya Indonesia ke sebenarnya ameh nyamung mah ya surah tarima abdi nikah pakai sisi sahabat Tarima abdi nikah Tarima abdi nikah Kayeni Siti Wahyuni Tarima abdi nikah Siti Wahyuni Siti Bapak kalau yang ngomong sekali emas 10 gram dibayar. Itu dah. Dari bahasa Indonesia Siti Wahyuni kalian ngomong sekali emas 10 gram dibayar. tarima abdi nikah nak kaituna dituntun kana ibunya tarimana sambar sama. Hei Jajang Sulaiman nikahkeun kaula ka anjeun ka anak kudus kaula Siti Wahyuni kalian nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Terima nikah ka Siti Wahyuni putri tegas bapak kalian nganggo mas kawin emas 10 gram dibayar kontan. Barakallahu lakum wa barakallahu lakum wa Jajang Sulaiman
Sip. Nah, kami undang untuk Ibunda Mamah Ti AA Jajang kali Mamah Ti Ibu Mimin gelis kasan dina prosesi sungkem ieu mangrobikeun hiji kailaharan tina kahirupan hidup tuaan anu sebagai insan anu dipasihan rasa rumaos, sebagai insan anu dipasihan rasa rendah, teu aya daya upaya urang iwal tina ridho sareng kayaan tina janten indung Bapa ridho Allah, ridho indung Bapa, murka Allah, murka anu janten indung sareng Bapa. Sumangga gelis kasep biasa malik kapengker tinggal saha anu aya di ayeuna hidup dua. Majeng salangkah cek jajang kali neng Yuni ku hidup geura ditetep sing regep saha anu aya di payunan hidup duaan nyaeta indung anu ngandung salama-salapan sati indung anu bela nyeri takna nyeri sirahna segala rupana keur hidupikeun menang kabocah gelis kasep ditutup naon anu salila ieu ku hidup dipikeun kana jadi indung moal aya duana moal aya nya anu jadi indung kiwari hidup duaan parantosna hiji Mama dina ieu neng sareng AA nyuhunkeun ridho nyuhunkeun ridho nyuhunkeun ampun tina samudaya kana pada dina dinten ieu neng sareng AA sujud sumrah nyuhunkeun dihapunten nyuhunkeun samudaya kana pada ieu sareng AA diampun ku mama. Gelis kasep ku mamah didoakeun hidup kanyaah mamah indung tunggul rahayu kasep gelis komode nya ge aya bapa anu mangrupani pangkal beraja cak kasep pangdoa di mamah moal aya eureun kanyaah di mana moal aya papadana kumamah didoakeun hidup bagja di dunia oge bagja di akhirat sok mama geura sok kecup kening putra putrina kecup nah tahan heula mah sok dikecup heula nah
Tentunya hanya indung mah segede gunung. Cakase gelis ayana ngadeg deui ngalih ka mamah hidup ayana. Kudu bisa ngabakti oge kana janten indung anu titip kanyaahna. Titip kaasihna. Penta oge karidona. Ridho lahir batin sangkana hidup miharep ka alam rumah tangga anu sabener-benerna dina panangtayuan doa anu jadi indah. Mangga gelis kaset dirit rangkul cek jajang Neng Yuni ku hidup tetep ayeuna anu ngayuga hidup anu bela kesang ngocor ti isuk nepikeun ka peuting melaan ka bagja hidup sareng siga batin cek hidup disakolakeun segala rupa dibelaan kusaha nyaeta kudu jadi bapak. Isuk-isuk daur maghrib bapak hidup bela tanah kahayang hidup duaan gera bentaka asih kanyaahna sok gera sungkem cak geris bager kasar apa kanyaah apa tanagi kasangna kaasihna mual ayat dua tangtos ayeuna oge aa jajang pasti bakal ngalaman ngucurkeun kasang ngocorkeun tanaga keur ngabakti ka Gusti melaan kahayang anak pamajikan kaharepna. Pak doakeun ayeuna jajan pamugi tiasa siga apa tiasa melaan naon anu dipikahoyong kudu jadi bojo tangtos anu dipikahoyong eta nyaeta aya dina jalan sareng ridho Allah. Oge apa neng nyuhunkeun ridho lahir tumekaning batin apa kanggo ngalumangsungkeun ngaikrarkeun janji-janjina kanu janten bojo kanu janten caroge ku apa nyuhunkeun didoakeun pamugi urang duaan janten kulawarti anu sakinah mawaddah warahmah. Mangga dipeluk apa dipeluk sayang sok dikeukeup ramakna tangtos ku apa didoakeun bageun kanyaah apa moal bisa didoakeun gelis kaset ku apa didoakeun pamugi hidup panjang di dunia oge dugi ka akhirat. Matur nuhun neng sareng aa tiasa ngalih ka apa martua sewang-sewang. Karek benang setik kan di sini. Dari klan ente orang karek benang setik ini. Kurang ramean yang semi sasaran ngiring nyawer. Iya tim hijau tim hijau. Oh ya nanti. Luar biasa ini. Bakal rame. Besti unggul ya mah. Besti unggul hadir ini kado dimaskot. Luar biasa. Meramaikan ramainya ruang pelajarannya jantan
ulah kamu pulang lain dia nya nanti ulah gitu deh. Temen loba Masih sesi foto bersama. asik. Sesaat lagi setelah kita melakukan sesi foto bersama di studio, kita ambil laporan Bu sadaya umat, sadaya manusia. Nah, jadi sekarang silakan bisa dapat mencicipi hidangan yang telah disediakan. Selamat menikmati. 1, 2, 3. Karena acara yang akan berlangsung hari ini untuk memeriahkan momen-momen indah dari kedua mempelai, kami harapkan tentunya untuk rombongan agar dapat ikut menyaksikan berbagai macam momen yang indah ini. Mana ada? Kopi Yosef Pak. 1, 2, 3. Untuk tim Pagar Ayu.